Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dara ramang wa bos. Nuju masa pandemi COVID-19 kieu, manusia teh siga manuk. Dikurung, disemprot, dipoekeun. Posisi ayeuna mah tatanan bumi teh hancur. Ngan ieu teh hancurna tatanan bumi syariatna teuing gara-gara COVID-19, tapi bisa jadi mungkin wae ieu teh gara-gara petinggi Sunda Empire ditewak. Hidup tatanan bumi. Terkait COVID-19, pamarentah parantos nganjurkeun ngahimbau ka masyarakat yen urang sebagai masyarakat kudu ngalaksanakeun 3M. M anu kahiji nyaeta memakai masker. Penting ya teh memakai masker teh ngan aya anu leuwih penting anu kudu dilaksanakeun ku masyarakat minimal 1 kali 24 jam urang ngechat dina grup WA. Ieu teh maksudna mah mere nyaho kanu lain yen urang teh masih kena hirup. M anu kadua nyaeta mencuci tangan. Pan posisi ayeuna mah arek asup ka bank kudu cuci tangan. Arek asup ka kantor instansi atawa dunia usaha anu lain kudu cuci tangan. Tapi eueuh anu nitah dahar. Tah kudu nama engke nya rek kantor ieu rek kantor itu nyediakeun 2 tempat. Nu hiji tempat cuci tangan, anu kadua tempat parasmanan jang dahareun. M anu katilu nyaeta menjaga jarak. Fungsina menjaga jarak teh nya salah sahijina mah menghindari kerumunan. Bahkan instansi dunia usaha, dunia industri ngaberlakukeun WFH, work from home atawa gawe di imah. Ku ayana gawe di imah otomatis pan salaki jeung pamajikan minang papanggih. Ceuk kuring mah ieu teh ayana WFH teh sebagai ajang balas dendam. Pan syariatna gara-gara COVID-19 teh ribuan teh ratusan ribu lah. Ribuan jiwa meninggal dunia. Tapi ku ayana gawe di imah tidak menutup kemungkinan akan berjuta-juta yang hamil. Akhirna ngelahirkeun surplus atuh akhirna populasi manusia teh anu maotna ribuan, anu lahirna jutaan. Ku kituna ka bapak-bapak anu garaya, ka ibu-ibu anu lalucu, ka para pemuda harapan bangsa, ka para pemudi harapan Ibu Pertiwi, ka para siswa, ka para siswi, ka para santriawan, santriawati, para remajawan, remajawati, dan para jomblowan jeung jomblowati, ulah hilap laksanakeun 3M, nyaeta memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.